Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, katepang deui jeung ibunya. Nah, kumaha ayeuna kabarna? Alhamdulillah, mugi-mugi sadayana urang sehat walafiat. Nah, ayeuna nya pangajaran anu kadua nyaeta tentang kahirupan. Anu mana nya tentang nembangkeun jeung ngadiskusikeun eusi pupuh Mas Kumambang. Nah, ayeuna ku hidep sing simak anu regep dina pupuh Mas Kumambang. Oke, di dieu nyaeta aya pupuh Mas Kumambang. Sebenarnya pupuh teh aya seueurnya nyaeta aya 17. 17 pupuh diantarana nyaeta pupuh Mas Kumambang. Nah, ayeuna ibu teh bade ngartikeun heula karena isi tina pupuh Mas Kumambang. Nah, sebetulnya Mas Kumambang itu ya, pupuh Mas Kumambang maksudnya mempunyai wataknya itu biasanya kesedihan atau sakit hati dan juga pepeling itu mengingatkan kita akan sesuatu. Nah, contoh di sini pupuh Mas Kumambang nyaeta ini menceritakan tentang jasa orang tua terhadap kita ya. Nah, hei barudak kudu mikir ti leutik. Nah, hei anak-anak harus mikir dari kecil. Maneh kahutangan hutang. Oleh siapa? Kukolot di barang lahir. Oleh orang tua dari semenjak lahir. Nepi ka ayeuna pisan sampai sekarang. Kudu hormat ka sepuh ka kulawargi. Harus hormat kepada orang tua dan keluarga. Ulah lalaura. Jangan durhaka, lobakeun silaturahmi, perbanyak silaturahmi ka batur rejeng baraya kepada orang lain dan juga saudara. Nah, ini arti dari pupuh Mas Kumambang ya. Nanti kalian bisa simak cara nembangkeun pupuh itu seperti apa, nanti ada di slide selanjutnya. Nah, adapun pupuh sendiri yaitu pupuh artinya ya kayak semacam puisi atau sastra Sunda yang ada yang memiliki nada-nada atau intonasi dari sastra Sunda. Hayu urang regepkeun tembang pupuh Mas Kumambang ieu. Hei barudak kudu mikir ti leutik, maneh kahutangan kukolot ti barang lahir, nepi ka ayeuna pisan. Kudu hormat ka sepuh ka kulawargi, ulah lalawora, lobakeun silaturahmi ka batur jeung baraya. Nah, kumaha tos tiasa acan nembangkeun pupuh Mas Kumambang. Nah, mudah-mudahan bisanya. Nah, ayeuna Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan sekitar tentang dengan pupuh Mas Kumambang. Pertanyaannya sebagai berikut. Ngadiskusikeun eusi pupuh. Nu kahiji, kudu kumaha barudak teh ti leuletik. Harus bagaimana anak-anak itu dari kecil. Nomor 2, ti iraha jeung nepi ka iraha barudak kahutangan ku kolot. Dari kapan dan sampai kapan anak-anak itu terhutang dengan orang tua. Nomor 3, kahutangan naon urang ku kolot teh. Kehutangan apa kita itu sama orang tua. Yang nomor 4, ari nu disebut kolot urang teh saha wae. Yang disebut kolot urang itu siapa aja.
Nomor 5, ari urang wajib hormat ka kolot atau henteu. Kita itu wajib hormat ke orang tua atau tidak. Nomor 6, siapa aja yang harus dihormati oleh kita. Teh salila ti kolot selain dari orang tua. Nomor 7, kusaha urang kehutangan teh. Oleh siapa sih kita kehutangan? Nomor 8, kudu ngalobakeun naon urang jeung baraya teh. Harus banyak apa kita itu dengan kerabat itu. Nah, ini pertanyaan ya, tinggal dijawab oleh kalian, boleh ditulis di buku tulis pertanyaannya dan jawabannya. Nah, tong hilap dikerjakan tugasnya nya. Nah, hatur nuhun, tong hilap oge dikirim tugasna via WA ke ibunya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.